Padaran Mang Dedi kabegatuan Cijenemang sana medarkin nalampahan maruli katut kardia nu harita di tengahing perjalanan maranehna mau kelahang lonya. Cerengkeun maruli jeung kardia ieu teh boga maksud deuk nepungan nyatana Nyirudita teh talonya kumaha atuh para wargi lajengna cerita langkung pas mangga orang sami-sami Bandung ku sarean mangsa alam di Berang. Recet diserada patimbalan jeung padabatuna mapaesan alam Berang harita beih katingali dua tangtungan jelma nu saurang keur negak lodong anu dieusi nyatana kulahang. Ari sesana sor disororkeun ka baturna anu katelah ka dia. Ai maneh beuki ka dia? Nya kanyeukeun nya aing geus dihanyap mah. Cuk si kardia bari nyampeurkeun kop kana lodong wadah lahang teh. Terus nginum melikeun ka ngaleklek. Ari maruli mah leose ninggalkeun si kardia anu keur nginum keneh. Na barang keur tanggah barjeng nginum ana jol anu datang. Haok nyarekan, "Setan sia! Iya geuning bangsat lahang aing teh ditigas bohongna sia ku aing. Nah sia!" Ceuk eta jalma barjeng serepet ngalugas peso sadap anu seukeut pisan. Mun nya teh mah deuk nyabet beuheung matak pegati koro. Gebeg atuh si kardia ngarencag. Tepikeun ka kabesekan, lahang ngagolok-golok kana irungna. Beungit lamokot kabeh lung lodong dialungkeun ka nu bala. Let ka tukang nyadap anu geus ngamang-ngamang peso sadap. Ayo, ento nyalain uing anu ngalaman mah. Anu ngalanya mah lain uing. Ceuk si kardia unur-unuran. Beungitna pias liang irung nyeri dan nyeusup lahang. Jaba beungit carepol ka banjur lahang. "Setan alas sia di waleuweung teh sia. Sakitu kaparago make mah wani mungkir. Bukti jadi saksi sia teu kudu nganglos sia jurig." Cek tukang nyadap bari ngayunkeun leungeunna rek nyabet beuheung ka dia ku peso sadap. Lanyap si kardia liwas bari cebrung bange lumpat. Distrikna notog-notogkeun maneh bakat ku sieun. Gurubas ka kebon manjah. Serong kana lengkob anu loba eurih jangkung keur mejehna kembangan. Si kardia kukurubutan jiga bedul we. Terara teret ka tukang. Selengkeun tukang nyadap mah kekileuhan nyebut bangsat. Bari jeung gregeteun bakat ku ambuk. Hayang nyiksa ka si kardia tapi teu laksana. Jeung sekadar luncat ka hiji tempat. Geek diuk bari jeung ngahegak bakat ku cape. Urulu turap golok-golok olah buku lahang. Dadak kerasa peureus liang irung kerasa perih. Hanya kadang-kadang himaruli aing ketempuhannya nya. Untung peso sadap teu keunya kana beuheung. Lamun seugeunya jigana mah sapat di kalau aing. Ceuk si kardia ngeceuwis ngomong sorangan. Terus luak liuk nempuan ka tukang nyadap. Tete lagis di katempo iwati sorana we nu kekeleuhan nandakeun anu ambek. Sorana pating saliur uhanana bulak-balik ka lebak. Sedengkeun ai si maruli harita teh ngagigi kue siri jigan bungaheun pisan nempo baturna dibabari ku tukang nyadap teh. Maena mah jong-jong limpang tonggoheun si kardia, bumi kahalangan kurungkun tepus. Puas ya kerasa ku tulang beuheung si kardia. Pokna maruli ngomong sorangan. Terus ngulubut nyusul si kardia anu keur nyumput narungkun saliara. Grujrag atuh kagigireunana. Ayo, gebeg sarepet si kardia nyebut bedong. Disangka nama datang ke tukang nyadap meureun. Ai breh teh maruli keur nyerenge. Benyuhnya ayo. Sungkannya tukang nyadap untung bejog uing can barang hakan. Ceuk si kardia beri bus bedog teh asupkeun deui kana sarangkana. Geek diuk deui cara tadi ambekan meringah hega. Di mana aya Arjuna maling lahang? Ceuk maruli ngaheureyan. Nyampe nya. Tengahnya wae ka uing jatuh. Yo dada nyeri ini kebesekan tadi nih. Kalau nginum lahang ngunyahunya jigebah ku si kasebenan. Yo enak mah kurang nepang deui itu dia.
Tuh tempo, lemur geus temong, kali turun ka kebon jahe, serong ka jalan kacai, terus nanyak tapi we ka lemur. Ih, ngomong mah babani, beja jeung milampahnya. Jung si Kardia nangtung, keprak-kepruk kana baju nu pinuh ku kembang euris terus lempang panggeulana. Hayang bubur jauh tidinya cenah bisi kasusul ke tukang nyadap. Ari Maruli mah nyarengeh we teureun-eureun, lamun teu kuat nahan mah ampir ngabarakatat. Lantaran nempo beungeut si Kardia anu pinuh ku kembang euris, narapol karapet ulahang anu minuhan beungeutna. Tapi Maruli mah teu geruh diantep we si Kardia teh. Jeleng-jeleng ngaluncatan lombang, terus nurung-turun beras ka sisi kebon, terus atuh muntas wahangan leutik. Di dinya teh loba barudak keur mandi, hampir kabeh ngareret kanu ngaliwat. Borakatak budak lalaki seuri, ngabalieur ka baturna. Hirihir budak awe seuri keur sarea seuri, barejingting laliuk ka Maruli jeung ka Kardia. Malah dinya mah Maruli ge ngahehe seuri teu katahan. Nya sia make seuri mar. Nyaon nu lucu nya oi, beja kerja pabanyit anu marani, nyaon lucunya, beja eta di taranyang, ya, teu aneh, pajuh nu balau kanya jali ngao. Cicing we sia mah teh nyaho mah sia teh dia. Nam kencang leumpangna euy, bisi Mang Uca nyaraba manten. Kardia ngaliuk ka barudak bari jeung melotot, geur barudak teh sariri deui. Meuli pipingkelan jiga anu nyeri kulit beuteung. Ari sabab beungeut si Kardia jiga monyet. Panon heran katuruban ku kembang eurih anu bodas. Si kasemalan pejauh teh sia. Non anehnya pila kadar anu ngaliwat. Mages Kardia ulah mikiran babenyit. Adatna budak mah aya beureut di sada oge seuri. Komo aya owa ngaliwat mah leuwih seuri. Namanya aya owa ngaliwat. Apaan maneh anu jiga owa? Jado teh ngahinya ieu. Maruli teu nemba deui. Maneh nama terus bae lempang hayang buru-buru anjog ka imah Mang Uca. Ari jalan anu sorang mimiti nanjak, ambekan ngahega kesangge geus mimiti ngucur. Untung we aya angin ngahiliwir nembak kana dada. Karasana teh tiis matak seger. Di sisi jalan kadenge soradang daunan pating kresek aroya katebak ku angin leutik. Sila lelampahan Maruli jeung si Kardia serog ka hareupeun imahna Mang Uca. Maruli atuh jeung Kardia pati ngarahuh narik napas jero bari jeung ngusap kesang anu renung di atarang. Memeh uluk salam si Radatila, jika nu hoyong ngomong, sok sieun aya itu ieu. Yang sungai tujang ya, keun bae capek kanya oge keun mun aya nyaon mah. Pajukeun si kana nya. Pokoknya mah mau ngamuk gajah mata, weuing pangheulana maju. Pek atuh singkatan-tatan dia, bisi aya siku si wulu-wulung, bisi aya mau ngamuk gajah mata. Cek Maruli terus ngadehem, malah uluk salam bari ngetrokan panto. Sampurasun! Sampurasun! Rampes! Jawab di jero imah, belak mukakeun panto. Aduh Mang Uca sareng nyerudita araya. Cek Maruli bari jeung nangtung. Sopan santun henteu dipake ka jurung ku hawa nafsu. Atuh biruk mege kageteun, da Maruli teh ti heula mah henteu kitu. Geuning encep, mangga atuh leungit heula encep. Mangga Bu. Kalacap si Maruli unggah. Geek diuk dina kursi. Sikepna teh beda pisan jeung kamari mata kareuwas jeung hareupanana. Ari si Kardia encan asup, kelakah ralateret we ka kenca jeung ka katuhu jiga aya nu teangan. Tapi didakui lama masuk ka jero, geek diuk deukeut lawang, malah ngagilirkeun perah bedog. Punten cep, bibir teh bade tumaros nya aya naon ieu teh asal leuwas teuing. Tangtos we bakal leuwas bi.
Margi abdi teh janji sabulan ka dieu deui, tapi karek sawengi geus jom datang. Tak ayeuna abdi bade naros, ari Mang Uca sarurita Rudita araya. Pun anak mah aya nuju di dapur nanging mana mah teu aya. Tos mios ka sawah teu salami encep. Upami tiasa mah abdi teh hoyong tepang sareng Mang Uca. Margi penting pisan, susulan nya. Da malami. Nyamang atuh antos sekedap encep. Biruk minggat jengkat muruka dapur berjeng mau pikiran anu tagiur. Paur jeung loba kasieun, bisi Maruli aya niat anu teu bener. Serog ka dapur kasampak teh aya Nyi Rudita geus ngadaguan. Hayang geura nyaho kana maksud jeung tujuan Maruli nu datang tanpa beja heula. Aya naon urang si Saga teh mah asa rusuh teuing. Teuing atuh Nyai mah oge can nyaho. Manehna nanyakeun Bapak hidup dik. Susulan sakedeung, da deukeut ieu mun emak nu indit bisi aya nanaon untuk mibah ka diri hidap. Ih, nya naon tuh nya jelema teh ah. Cek Rudita keheuleun. Da embung nyusulan ka sawah. Tapi kulantaran teu boga titaheun nya kapaksa we Rudita indit berjeng baeut. Untung sawah teh teu jauh teuing. Atuh teu kungsi satengah jam. Rudita geus balik deui ngiringkeun bapana nu katelah Mang Uca. Nuti tadi toleh tumanya jeroning ati hayang nyaho ka tujuan semahna. Kekungsilah atuh harita Mang Uca nu diiringkeun ku anakna geus tepi ka tukangan imah. Bus ka dapur. Pacul ditunda gigireun panto duduk kuy dikaitkeun kana paku. Kosod-kosod kana kekesed cad unggah ka jero. Langsung muruk ka tepas kabagiakeun semah. Allah, tos lami cep. Ceuk Mang Uca beri munjungan. Ku Maruli di tampanan. Tanpa naon dikeun ka kasanuan. Da manaon di sawah teh Bapak? Eta gaduh talus pelakeun lebar bilih baruruk manten cep. Cek Mang Uca red kasih kardia. Nu diuk dari deket lawang. Nyarande we kana pantu berjeng ngagilir-gilir perah bedong. Atuh hacek Mang Uca teh jadi tagiwur teu puguh rasa. Asa-asa rek manggih ka leuwas. Sanes cep. Bapak teh leuwas ieu teh nah aya pikeun sanaon sumping wayah kieu. Apan saur encep teh bade ka dieu deui teh sasih payun. Hapunten. Abdi ngaganggu ka Bapak margi natamu lain waktu nyemah salah mangsa. Lain usum lain wayah ngadatangan ka Mamang. Tapi ieu teh nya kapaksa dumeh aya sababu-sabab nanging samemeh abdi atuh medar ieu maksad. Bade tumaroseun kumaha sikap Rudita teh. Nah parantos ka emut atrapi teu acan. Pauca nyadu kacep da ku Bapak oge teh acan ditaros deui. Margi sidang ngemut heula nu langkung paos cekeng teh. Nya ai parai uning awaloranana mah urang angkir we sina ka dieu. Cuk Mang Uca terus malik nyalukan ka anakna. Anu harita mandok tukangan panto. Ngadedengikeun obrolan semah jeung bapana. Atuh barang dicalukan teh meunikeun ka ngajeng hok reuwas. Tapi teburung ay nyampurkeun mah gek emok cabuk deket lawang tengah. Malah mah indungna oge nuturkeun dahayang nyaksian. Tah geuning araya. Urang sakantenan bae ngariung kieu Nyai. Ieu tamu teh nyusul catur nu dipayun udag kecap nu munggaran sejak naros kahidap tina pamaksadanana. Nah ditarima atawa henteu? Ceuk Mang Uca berjeng neuteub ka anakna. Nu geus taki-taki arek ngajawab. Ari Maruli jeung si Kardia meuni manco ngadaguan kecap nu kadal tina bibi Rudita. Di barung ku Ratu Jajantung kawas ngadaguan ponis ti hakim bae. Keur kitu teh pok atuh Rudita harita. Waktos anu sawangi teu cekap kanggo ngemutan masalah anu saki abotna. Milih-milih pisarakieun tatiasa ku waktos anu
nu singket. Nanging kedah halwasa supados hasilna sae. Taku kituna abdi teu tiasa ngawaler anu jelas, da can paratnya mutanana. Kitu ceuk Rudita. Etuni matak penasaran. Atuh puguh we Maruli teh bingung. Nah kudu kumaha mutuskeunana. Mangkaning hayang buru-buru nyaho da aya patula-patulina jeung Abah Suhi nu ditahan ku polisi. Atuh ayeuna mah gancangkeun we atuh Nyai. Da sami bae akang mah hayang terang tereh-tereh. Nah kumaha pamadegan Nyai anu sarasna? Teu kada asa-asa da akang mah tuh ditampik paranti ditarima langka. Cek Maruli nyoba-nyoba nyelok ka Rudita. Da manehna geus boga taksiran yen Rudita teh bakal nolak. Sabab lamun rek narima mah ti kabari oge meureun kudu aya tanda-tandana. Nya Nyai, pek atuh putuskeun ayeuna ngadah puguh. Upami diurusu mah abdi teu sanggem. Hartosna abdi teu nampi kenapa maksa dan salira. Punten we, mugi teu janten bendu. Dabongan maparin waktosna samporet pisan. Jawabna Rudita tandes. Atuh puguh mending ngalenyap hate Maruli teh. Handeueuh kabina-bina asa leungit banda anu pangajina Mang Yuta-yuta. Tah, geuning kitu pamadegan pu anak teh encep. Teu tiasa majar kumaha da bapa mah teu wasa maksa kanu jadi anak. Mugi we encep ulah janten benu. Nya, ai tos kantenan onaman teh sawios-wios. Da abdi ge moal maksa. Nanging kunolakna Nyi Rudita ieu teh abdi janten gaduh cecekelan ye. Ye Nyi Rudita teh tos hianat sareng jail ka diri abdi. Ai. Na kumaha maksudna encep? Nya, Nah maksudna atuh sasaran salira teh. Menake aya kecap hianat jeung jail kan yaya. Mana buktosna? Rudita curinghak. Hatena teu geunah diomongan kitu ku Maruli. Ayeuna mah angkeun we ku salah saurang. Kumang Uca atuh nabi ku Rudita, saha nu lapor ka kubu? Yen abdi ngalamar ka Rudita, Kitu ceuk Maruli. Seolah-olah ngajebak ka Mang Uca jeung Rudita. Ngarah kanyahoan saha-sahana cenah lapor ka pakubu. Puguh we, Mang Uca jeung Rudita tilireret. Merasa heran ku omongan Maruli, asa teu puguh mimitina. Atuh eueuh nu ngomong harita teh kelakah maralong we ka si Maruli. Sadarilah pok Maruli harita teh. sok mangga we bener saha nu ngaromoskeun lapor. Maruli bangun neken. Aestuning teu tatanya deui langsung nuding kanuduaan. Kieu Cep. Mang mah aya sebatkeun lapor mah teu maot ngan kamari waktos encep tos muli. Ka dieu teh aya pakubu sareng Pak Kulisi ngobrol rami sareng pun mang teh daharita ku bibina disuguhan kue sareng udud. Atuh naroskeun pakubu teh ku mang teu diterangkeun we yen tadi teh cekeng teh aya tamu ti Sisaga ngirim kue sareng rokok. Nya salajengna mah ngobrol uplek we yen aya nu ngalamar ka pun anak cekeng teh. Tah upami kitu mah rumaos mang teh nanging ari lapor mah teu rumaos Cep. Ceuk Mang Uca ngomongna bari pepetah. Hatena jadi tegenah asa dihina ku Maruli. Harita Maruli jeung Kardia unggut-unggutan. Nu tarina geus tatahar arek ngambek teh jadi ngarengkog deui. Da kaharti alasanana sarta aya kamungkinan kitu. Lain, anu mah teu ngarti nah ku ayana kitu jadi disebut hianat jeung jailkeun yaya. Mamargina ieu teh Rudita harita. Nya, bibi oge teu ngarti encep. Indungna oge nimrung. Akieu ieu teh. Ari sabab-musababna mah gara-gara eta laporan bapak kuring ditawakun wajib. Sabab harta anu dibikeun ka dieu teh disangka meunang ngagarong. Padahal mah
Basuhi alias pun bapak teh beunghar. Tengah garong oge banda maloba. Tah ieu nu jadi sabab-sababna. Nu matna kuring teh buru-buru datang ka dieu teh naon? Maluruh masalah ieu. Upami kitu jalanna mah teh kudu mamawari weuh ka dieu. Lenyapan we ku sorangan rumasa atawa henteu jadi garong. Lamun rumasa buru-buru sing eling, buru-buru geura tobat. Robah kelakuan cenah eta teu rumasa geura tembongkeun alasan nepi kahartieun ka pihak anu wajib. Da polisi jeung pamarentah ge teu bodoh. Mua ngahukum kalau teu boga dosa. Tah kitu we ayeuna mancep. Gas. Anu mah geus puguh sagarupana. Premios. Maruli asa kasedekeun, teu betah lila-lila di dinya. Jung nangtung terus turun kana golodong. Dituturkeun ku si Kardia. Kalawan teloba omong malah teu amitan-amitan acan. Leos harita Maruli jeung si Kardia indit ninggalkeun Mang Uca jeung anak bojona. Nu harita calohok bengong teu pati ngarti kana maksud si Maruli. Nya lila kulila mah Mang Uca sadar. Oh karita teh. Jigana. Pakulo teh geus ngambul mah. Yen Maruli anak garong gerot nu matak rengkak paripolahna ti ditenan terus. Ngan anu mata keran teh nah hanya hoti saha yen urang kadatangan ku Maruli. Jalma teh baroga panon jeung ceuri bapak. Nyatang tuwe anu beunang hadenge beja ti batur. Kayeuna kumaha tanggung jawab bapana cik kada kumaha lamun geus kajadian kieu. Matak oge ieu sing apik narima jelema teh sing apik. Tong nyalahkeun ka bapa da salah sarea. Make salah sarea bapak. Anu matur masa salah. Cek Rudita nembalan. Maneh nama embung disalahkeun nya puguh we Mang Uca meuni mundelik panonna. Tapi teu nemba deui da rumasa salah manehna. Manuk beki recet disarada timbalan jeung prabaturna. Sedengkeun Mang Uca teh ngajempe we harita teh da rumasa manehna salah. Geus we aya nama Nyai. Da si Marulina oge atuh geus balik. Ngalamun datang deui teh kudu dilayanan da geuningan budak culangung si Maruli teh. Teu boga pisan kasopanan ka sing kakolot. Buaknya anak garong. Cek Birukmi tandes pisan ngomong teh ngewa ka si Maruli. Tipang kamari oge ali mah mung Maruli teh. Dan geus kadenge beja nanti anak bangsa turunan begal. Bapak we meuli maksa kasaeun kolot wae lampahan teh. Tak kumaha geus kieu. Untung bapak teh milu diringkuskeun wajib ge. Gus, kita Gus. Gus, bapak anu salah. Engke bamo agak gabah nerima mangkeluk teh. Urusan pisalakeun maneh prak masalahkeun ka maneh sorangan. Cek Mang Uca saren sumeren. Ngarumasakeun yen manehna anu salah. Tah kudu kitu atuh keun bae da. Anu ge geus boga pikiran bapak. Mah berani bobodo ku lalaki. Keun bae ngomongkeun mah engko ge bosan sarangan. Bener pisan Nyai. Tah kudu kitu ayeuna mah. Mang Uca sakulawarga menang pengalaman anu gede ajeuna. Bisa ningkatkeun kawaspadaan. Bisa nambah luang jeung pangawaru dina enggoning hirup kumbuh. Nya nu satuluyna Mang Uca jeung anak bojona ayem tentrem carasa sari. Teu kagoda ku omong batur, teu beunang dipangaruhan ku omongan-omongan anu teu palugu. Kasugri para wargi, cag urang tunda Mang Uca sakulawarga, tenden sakedeung tangtu kaharip kasampeur deui
Ayeuna urang tuturkeun lalampahan Maruli katut si Kardia. Kocap ning Maruli jeung si Kardia. Harita teh duana ngagedig leumpang ninggalkeun lembur citatah. Sajroning leumpang teh hati Maruli panas lain dikeuna. Lantaran lamaranana ditampik sapajorogan ku Rudita. Kalayan mata pikanyerieun hate. Sabab gara-gara ngalamar ka Rudita, bapana jadi tahanan polisi. Hal ieu teh ngajadikeun dirina poho ka temah wadi. Ngalajun nafsu ngumbar amarah. Timbul rasa ceuceup dina hate jeung boga niat nu jahat ka kulawarga na Mang Uca. Lalampahan Maruli jeung si Kardia barang tepi ka ieu tempat anu aman. Reg Maruli teh ngarandeg. Geek diuk dina batu, baju didiglageun, malah dada tiis kaanginan. Kardia oge milu diuk musap beungeut nu ngucur ku kesang, karasa cepol keneh urut lahang. Henany. Beungit asa dengkeng jeung rani ged kieu nya. Atuh da sia mah teh gablag rasaan sia teh Kardia. Babangok teh pinuh ku kembang euris sableg we jiga monyet kolot. Ceuk Maruli bari mencek. Nya. Mardia ngusap di beungeut. Memang karasa loba anu karampa. Tuh, ngan teh sana cai sawah, jig mau burung sidik sia. Kardia penasaran. Talenyeng leumpang bulu ka sawah terus mencerong ka handap heunteung dina cai. Anak breh beungit tara miping ku kembang euris teu beda we jiga oa. Aduh, maingan atuh. Baru jak pacing ciri hilas si horeng si banyak horeng jeung sirikeun ka aing teh si gejul. Ku harianyo nya masih Maruli, menika teh ngabejaan ka aing. Ceuk Kardia terus si beungeut ku cai sawah. Nu carapal urut ka banjur lahang dibersihan. Sakalian jeung kembang eurisna. Sageus bersih seleuneu nyamperkeun deui ka Maruli. Harianyo maneh mamar. Jeung ngabejaan ka uing, eueuh waktu keur ngabejaan teh eueuh. Jeung di panjana teh dihaja we ku sia teh geuningan pantes jiga Raja Oa. Komo tadi mah leuwih kanel sabab can padi ku kesang. Nya teh nyaon lah jangeus. Cik ayeuna rek kumaha ieu lamun geus kieu. Apan geus bogoh Rudita teh nyampik mun ditanyes. Sesat ngahina teh teh. Jah, teu bogoheun banyak kitu ge euy. Sieun ku Ratu Oa modelnya. Ulah seri sakarya. Aing keur panas hate leueuh. Cik bantuan mikir sia sing bener. Kudu kumaha ngawarah si Rudita. Nah pencit bae atau parabukeun ka jurig. Ieu jang ieu nya. Mun hayang puas mah ulah dicereg. Jeung deui ulah make jalan kasar. Tapi kudu make jalames. Ari jalames kumaha? Ari jalames mah kieu. Kahiji moal kanyahoan ku wajib, kaduanya moal nyahoun ka boga dosanya. Jadi cek pamikir euy ngah menjing make jalames. Nya, jalan lemes teh kumaha? Pain maneh ge boga akilin, tanyakeun ka aki Waradani. Pilaku aki maneh teh nyulungan ka incu. Ceuk si Kardia daria pisan. Atuh Maruli oge asa diingetan nyeh seuri manggih jalan.